Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para kiai, para imam, berasal hatta awasan tafsir kita Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah halaman 36 wa amal idraku barisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal idraku jeung anapun ari kuningan wal hayatu jeung hirup wa auduruni jeung balik naruh ilal jasadi kana jasad eta faqad waroda mangka benar-benar alaku anil baroi di Imam Baro bin Azim radhiyallahu anhu naon hadisun hadis tawilun anu panjang jami'un anu ngumpulkeun di ahkamil mauta kana pirang-pirang hukumna jalmi maut wa fihi jeung eta dina hadisun tawilun at-tasrihu ari ngajelaskeun bi audi ruhi kalawan balikna ruh ila jasadi kana jasad. Qala ngadawu saha al-Barro Imam Barro kharajna keluar kuring mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sartana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin dina janazahna hiji lalaki minal ansori dina sahabat ansor Pangtahaina mangka dugi abisadaya ilal qabri ka kuburan walamma yulhad jeung kaacan di kedung naon kubur jeung kaacan di kedung naon kubur pajalasa mangka salik saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajalasna jeung salik abisadaya haulahu di sekitarna atau sekelilingna kanjeng Nabi ka'anna ma'ala ruhusina kaya saanyana eta luhureun mastaka urang sadaya atoiru ari manuk paja'ala mangka tumanda saha kanjeng Nabi eta yarfa'u ngangkat saha kanjeng Nabi basorohu kana paningalna kanjeng Nabi wayang guru jeung ningali saha kanjeng Nabi ila sama'i kalami wayah baru jeung nurunkeun saha kanjeng Nabi basorohu kana paningalna kanjeng Nabi wayang guru jeung ningali saha kanjeng Nabi lal ardi ka bumi summa qala tuluy ngadawu saha kanjeng Nabi a'udzu billahi min adzabil qabri kana lafal a'udzu billahi min adzabil qabri a'udzu nyuwun karaksa kuring billahi kalawan Allah min adzabil qabri dina siksa kubur. Qolaha ngadawu saha kanjeng Nabi kana a'udzu billahi min adzabil qabri miror kalawan bolak-balik. Summa qala tuluy ngadawu saha kanjeng Nabi innal abda saanya hiji hamba al mukmina anu mukmin eta idza kana dina nalikana aya saha abda mukmin eta fi kibalin dina arah-arah minal akhirati dina akhirat wang kitoin jeung putus minan dunya dina dunya ja'ahu maka datang ka itu abad saha malakul malaikat pajalasa tuli cali saha malak inda rosihi disandingan mastakana itu abad fayaqulu maka ngucap saha malak ukhruji kudu keluar anjeun ukhruji kudu keluar anjeun aida Tuhan nafsu hei jiwa al-mutmainnatu anu tenang ila maghfiratin kana pangampura minallahi ti Allah wa ridwanin jeung karidwan fatahruju mangka keluar naon nafsu
Fatakhruju maka keluar naon nafsuhu ruhna itu apa? Watasilu jengalir naon nafsu kama yasilu seperti menang ngalir naon terus takoi tetesana cai watan zulu jentur saha al malaikatu malaikat minal jannati di sawarga baydul wujuhi anu putih pirang-pirang wajahna ka'anna wujuhahum kaya saanyana pirang-pirang wajahna itu malaikat eta syamsu matahari ma'ahu eta sertanan malaikat akfanun ari pirang-pirang kain kafan min akfanil jannati tina pirang-pirang kain kafana sawarga wahanutun jeung pirang-pirang wawangian min hanutiha tina wawangiana jannah fayajlisuna tuluy calik saha malaikat minhu ti itu abad mudal basori dina sapanjangna paningal fa'idha qobatoha mangka dina nalikana nyabut kana itu nafsu saha al malaku malaikat lam yanauha mangka henteu ninggalkeun saha malaikat kana itu nafsu fiyadihi dina kekuasaana itu malak torfana ini kalawan sakelipna paningal padalika mangka hari itu lam yanauha fiyadihi eta qauluhu ta'ala dawuhna Allah ta'ala azza maha mulia Allah wa jalla jeung agung Allah rupana tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun tawaffathu ngawafatan ka itu ahad atau ngamawatan ka itu ahad saha rusuluna pirang-pirang utusan kuring atau malaikat saha rusuluna pirang-pirang utusan kuring wa hum ari itu rusuluna eta la yufarrituna henteu sembarangan atau sembrono saha rusuluna qala ngadawu saha kanjeng Nabi fatakhruju maka keluar nawa nafsuhu ruhna itu abad ka'at yabirihi halna seperti pangwangi-wangian pangsaya-sayana wangi-wangian wujidan anu di timu naon itu adyabiri fataruju mangkanai bihi kalawan itu abad saha al malaikatu malaik falayatuna mangkan terdatang saha malaikat ala jundin luhureun kumpulan jalmi wa fi riwayatin jeung dina hiji riwayat fala yazalu maka terilen-ilen naon nafsu eta yamurru lewat naon nafsu atau abad bil umami kalawan pirang-pirang umat asa biqoti anu mimiti wal quruni jeung pirang-pirang generasi al khaliyati anu kaliwat ka amsalil jarori saperti umpamana simet al muntasyiri anu nyebar baina samai di antara langit wal ardi jeung bumi illa qalu angin ngadauh itu jungdur ma eta saha hadhihi ruhu ari ruh fayuqalu mangka diucapkeun fulanun eta fulan bi ahabbi asma'ihi kalawan pang dipikaresepna pirang-pirang jenengna itu abad hatta yang tahu sehingga dugi saha malaikat bihi kalawan nyanda abad ila babis sama ibunya kana pantona langit dunya fatuh tahu maka dibuka naon sama ibunya lahu bigan itu abad wa yusayyi'uhu jeung ngiri ka itu abad mingkul disamain tina tiap-tiap langit
saha muqarribuha pirang-pirang malaikat anu ngajaga sama, pirang-pirang malaikat anu ngajaga sama tawa langit, hatta yang tahya sehingga mugi saha abad biha kalawan itu sama ila samai dugi ka langit as-sabi'ati anu katujuh. Fayaqulu maka ada usaha Allah uktubu kudu nulis anjeun sadaya, kudu nulis anjeun sadaya malaikat kita bahu kana catatan amalna abad, kita bahu kana catatan amalna abad fi illiyina dina catatan kasayan, dina catatan kasayan. Wama adinaon eta adroka ningali ke naon ma ka anjeun, eta adroka ningali ke atau nerang ke naon ma ka anjeun, ma eta naon illiyuna ari anu ngaran illiyun, kitabun ari illiyun eta kitab marqumun anu ditandaan sae, marqumun anu ditandaan sae. Yashhaduhu nyaksian karena itu kita marhum saha al-muqarrabuna pirang-pirang malaikat anu dicatetkeun, pirang-pirang malaikat anu dicatetkeun. Payu tabu mangka ditulis naon kita buku kita benar atau catatanna itu apa fi illiyina dina catatan kasayan ini. Sumayuqalu turi ucapkeun rudduhu kudu malikeun anjeun sadaya ka abad ilal ardi ka bumi, fa inni maka saenyana kuring eta wa'atuhu ngajanjikeun kuring ka nas, ngajanjikeun kuring ka nas inni saenyana kuring minha tina itu arep, minha tina itu ardi eta kholaqnahu ngajadikeun kuring kanas, wa fiha jeung dina itu ardi nuiduhu ngabalikeun kuring kanas, wa minha jeung dina itu ardi nukhrijuhu ngaluarkeun kuring kanas tarotan dina balikan ukhra anu sanes. Faturatu mangka dibalikeun naon nafsu ilal ardi ka bumi, wa tu'adu jeung dibalikeun naon ruhuhu ruhna itu abad ila jasadihi kana jasadna abad. Fayatihi mangka datang ka itu abad saha al malakani dua malaikat syadidal intihari anu kacida ngabentakna, anu kacida ngabentakna. Fayantahironihi mangka ngabentak saha malakani ka abad, wa inlisanihi jeung nyalikeun saha malakani ka abad. Fayakulani mangka ngucap saha malakani man rabbuka, man eta saha rabbuka ari pangeran aja, wa ma jeung eta naon dinuka ari agama aja. Fayaqulu mangka ngucap saha abad Rabbi ari pangeran kuring eta Allah Gusti Allah, wa dini ari agama kuring eta al-Islam Islam. Fayaqulani mangka ngucap saha abad pama kana naon takulu ngucap aja fi hadzal rajuli dina ieu pamegeut alladzi rajul Isa anu diutus saha rajul fikum di anjeun sadaya. Fayaqulu mangka ngucap saha abad huwa ari rajul eta Rasulullahi rasulna Allah. Fayaquluna mangka ngadawu saha malaikat wa ma arinaun eta yudrika ngayahokeun atau nerangkeun naon maka anjeun. Fayaqulu maka ngucap sahabat ja'ana dugi saha rasul ka kuring, ja'ana dugi saha rasul ka kuring bil bayyinati kalawan pirang-pirang bukti anu jelas min rabbina di pangeran abdi sadaya. Fa'amantu maka iman kuring bihi kalawan rasul
Wasodatu jeung ngabenerkeun kuring. Qala ngadawu saha Kanjeng Nabi. Wadalika hari itu ucapan wa Rasulullah ilahiri eta qauluhu ta'ala dawuhna Allah ta'ala yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Yusabbitu netepkeun saha Allah Gusti Allah alladziina kajami-jami amanu anu iman saha alladziina bil qawli kalawan ucapan asabiti an tetep fil hayati dunya dina kahidupan dunya wa fil akhirati jeung di akhirat. Qala ngadawu saha Kanjeng Nabi wa yunadi jeung nyauran saha munadi jalmi anu nyauran minas samai di langit. Qad sadaqa bener saha abdi kaula kuring fa'al bisuhu mangka kudu nganggean anjeun ka abed minal jannati dina sawarga wa yufrosu jeung digelarkeun naon minha itu jannah wa yura jeung ditingalikeun naon manziluhu tempatna abed wa yusabu jeung dijembarkeun saha lahu itu abed mudda basorihi kalawan sapanjangna paningalna itu abed. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal idroku wal hayatu wa amduru ila jasadi faqad warada anil baro bin azib. Dia nerangkan terkait idrok eta teh idrok mah tiasa manggihan atau tiasa ningali kana ruh atau ruh eta tiasa ningali ke dina kapayuna sawarga tiasa ningali amalna tiasa ningali wal hayatu jeung kahirupan wa uturuhi ila jasad jeung balikna ruh kana jasad. Jadi diterangkeun dina hadis anu panjang di antarana wa fihi tasrihun bi audiru ila jasad. Anu pertama nyaeta nerangkeun balikna ruh kana jasad. Suatu ketika di dia diterangkan dina hadis anu diriwayatkeun ku Imam Baro, suatu ketika Nabi Muhammad keluar beserta para sahabat untuk memakamkan satu jenazah dari sahabat Ansor. Fantahina ilal qabri, ketika sudah sampai kuburan dan belum lam yulhad wala mayulhad acan itu kuburanna, Nabi Muhammad cari para sahabat oge cari di sekitar Nabi Muhammad karena ma'ala rusina atau itu calina anteng cicing seperti dinasirah nanti ayat manukan jadi cicing gitu, hayang dicekel jadi cicing gitu maksudnya saking cicingna seolah-olah dinasirah nanti ayat manuk gitu ku anten-antenna faja'ala yarfa'u basarahu wa yanduru ila sama. Seketika itu Nabi Muhammad ngangkat paningalna ka langit seolah-olah beliau melihat sesuatu. Tadi keningalikeun ruh. Wayang guru, wayang fatu basorohu, wayang guru kita nanti ningali kalpur, ningali kehadap. Ningali kenal ruh nah jalma anu dikubur eta. Ketika diangkat terus dibalikan di kana jasadna. Kayak keterangan palinaya. Summa qala a'udzu billahi min adzabil qabri. Adawu a'udzu billahi min adzabil qabri. Dilegitkeun atau dirasa dina siksa kubur. Ulang-balik ucap seperti itu. Bagi kuningan diangkarna ruh jeung dibalikeun ruh dari kana jasad. Saterasna Kanjeng Nabi nerangkeun innal abda al mu'mina. Ieu nerangkeun ketika hiji hamba anu mukmin heula, gaya hamba anu kafir. Ieu perjalanan hamba anu mukmin ketika sudah meninggal dikuburkan di perjalanan kemana?
nuka iya irakana fiki balin minal akhirah wang pitoin minal dunya. Ketika ereka akhirat dan ketika sudah putus atau meninggal dari dunia, ja'ahu malakun, datanglah malaikat. Fajala sa'inda rosihi, ketika sakaratul maut datang malaikat maut di sanding sirahnya. Fayaqul ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei ruh, keluar aja, kalau ayat tenang. Ila maghfiratin minallah wa ridwan. Nah, eta awal-awalnya ketika abad anu mukmin dicabut nyawana ku malaikat maut. Fatakhruju nafsuhu kaluarna wa tasilu kama yasilu qatrusam, kaluarna seperti air anu mengalir. Lain kau film-film seperti air anu mengalir keluar teh tenang. Wa tanzilul malaika minal jannah baitu al-wujuh, turunlah malaikat di sawarga anu wajahna putih seperti matahari, ka'anna wujuhahum asyamsu. Ma'hum anfalun min anfalil jannah, nyandang kain kafan anu di sawarga. Ketika bereta mukmin nyandang kain kafan di sawarga. Wa hanuti min hanutiha, jeung wangi-wangina kain kafan nu diwangian di sawarga. Fayajlisuna minhu muddal basari, calik di sampingan eta mayit muddal basari, sepanjang mata jauh memandang. Jadi syukur malaikat dunia kapanona jauh memandang sejauh mata memandang lah bahasa seperti itu. Fa'idha qobadoha al-malaku lam yad'auha fiyadihi perfata'aini. Ketika malaikat mengambil roh eta jalmi, maka seketika itu langsung, entah ini istilah telah sadik atau dilebihan atau dikurangan cahaya, seperti dawuhna Allah tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun. Eta dawuhna rusuluna didetekan malaikat kuring mual mungkin pepekan, mesti tepat waktunya ketika seorang tersebut akan dicabut nyawanya. Mual salah nembak seperti cerita ayat dina Dzikrul Maut Ihya juz 4 kejaman kampung kurma janten ayat sahabat Nabi Sulaiman anu terang karena malaikat maut. Jadi ku Nabi Sulaiman teh terserah bahwa hijau teh bakal maut, akhirnya dibedaan cek sahabat teh Nabi atau simpuring lamun misalkan yang didatangkan ku malaikat maut berita yang diaculkan sing terpilih, akhirnya diaculkan sing terpilih. Akhirnya malaikat maut teh naras ka Nabi Sulaiman kuring pangeran aja ku Gusti Allah teh di warnanya putih hijami dugi ka dieu malah suruh ka ditu pindah. Jadi bahasa seperti itu sih erek kamana wae dina mautna tetap bakal. Itu jawaban pembungkur dari zaman Nabi Sulaiman dinaiki kita dia diterangkan. Erek kamana wae dina. Jadi malaikat maut teh heran deh. Dia kalang kali ka gitu jadi udah lagi maaf gitu. Fatah ruju nafsu kan dia birihin wujidan. Dan ketika ruhna keluar maka ruhna teh wangi pisan. Pangwangi-wangina ruhna jalma mukmin. Fatah ruju bihi al malaikatu. Santosna kitu ruhna eta dicandang naik ku malaikat. Jadi itu langsung cenah ditanya pertanyaan kubur teu. Diangkat heula ku malaikat falayatu na ala jundi wa fi riwayatin falayazalu yamuru bil umami as-sabiqah. Jadi kita umpamakeun heula atau umpamakeun kana langsung diangkat ku malaikat. Nah di sini diterangkan ayat riwayat bahwasanya ketika ruh orang mukminnya tadi angkat maka pependak jeung umat-umat antos tiheula. Kurun-kurun antos mimiti kamsali jarot seperti simut anu berterbangan. Jadi angkat ruh tadi. Baina sama wal ardi, di antara bumi jeung langit. Eta teh berarti bertebaran ruh jalma geus maot.
illa qalu ma hadhihi ruhi ya rusaha aja mung naros kitu kumpul ya rusaha fayuqalu fulan bihabbi ahabbi asma'ihi disebutkeun oh ieu teh ruhna fulan bi ahabbi asma'ihi kalawan nyebutkeun nama anu pangsae-saena maksudna kumaha oh ieu teh ruhna fulan ahli ngaos ahli ieu teh ruhna fulan ahli sedekah ieu teh ruhna fulan pangsabarna pangdermawana sampai disebutkeun sapotos kitu bi ahabbi asma'ihi dengan menyebutkan nama yang paling dia sukai itu karena dia mukmin dia mah karena akan abaran mukmin hatta yang tahu bihi ilaba bisa dunia sampailah pada kesamaan dunia langit kahiji Isra Mi'raj kan di langit kahiji dugi ka-7 ieu namanya langit kahiji fatum tahu lagu dibukakeun tah pintu langit anu kahiji wa yusayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha dikawal eta teh sih kalau ke banser dikawal malaikat kata yang tadinya biha ila sama'i sabi'ah dugi ka langit ka-7 setiap pintu langit di situ ada pengawal air menjaga dugi ka langit ka-7 Saparantos nabi kalangan ke-7 fayaqulu Allah ta'ala uktubu kitabahu fi illiyin tulis amal kasayanana dina illiyin ari illiyin teh naon dina surat al-mutaffifin dia terangkan bahwasanya kitabul marqum kitab atau catatan untuk hijriah yashhadul muqarrabun yang sudah diketahui atau disaksikan oleh malaikat kasayanana fayutahu kitabuhu fi illiyin summa yuqalu rudduhu ilal ardi saparantos nadugi ka langit ka-7 ku Gusti Allah suruh dibalikeun deui ka bumi eta namina audurruh balikna ruh Idromah tadi dimulai dari keluar najasa terus munggah ka-7 eta namina idrom audurruh tina ka-7 dibalik deui ka najasa eta namina audurruh balik deui dibalikeun deui ku Gusti Allah suruh dibalikeun deui ilal ardi fa inni wa antum inni karena saya sudah berjanji cek Gusti Allah teh dan surat Toha ayat 55 minha khalaqnahu wa fiha nu'iduhu wa minha nukhrijuhu taratan ukhra jadi pas ngabalakeun ieu di makbarah di kuburan tanah di buleun-buleun ya minha khalaqnahu dari tanahlah saya menjadikan manusia. Jadi dina tafsir lama, dina surat Al-Fatihah, dina kitab tafsir ini bahwasanya ketika malaikat niupkeun ruh ka manusia, ruhna eta dicampurkan ku taneuna taneuh anu engke bakal jadi kuburan ada dalam. Itu. Gimana tahu urang? Wa fi hanuiduhum dijadikan dari tanah dikembalikan lagi ke tanah. Wa min hanuhriluhu tarotan dan akan dikeluarkan lagi dari jauh depan sendiri dikeluarkan dari mana faturatu ila ardi dibalikkan karena tanah waktu adu ruhu ila jasadihi ruhna kembali ke jasadna fayatihi malakani syadidal imtihan ya kakak aya namina anu soal kubri pertanyaan kubur itu pertanyaan kubur Bapak malaikat anu sok tukang bentar-bentar payang taharonihi wa yudlisanihi sanaja dibentar-bentar tapi dia ketika orang mukmin mual mungkin ada bahasa ulah sieun ulah kaget ya malaikat mungkana kita makhluk hancur pasti natal kita gitu ya bocoran makanya terus gitu ulah sieun fayaqula liman rabbuka wa ma dinuka fayaqulu rabbi Allah wa dinul Islam ditanyakeun saha pangeran anjeun naon agama anjeun dijawab karena bermukmin fama taqulu fi hadzal rajul fayaqulani terus harus ngadai apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini yang saya utus kepada kamu saha Nabi Muhammad fayaqulu huwa rasulullah fayaquluna wa ma yudrika fayaqulu jana nah hadirin aja terang ya Muhammad dan Rasul kuring terang bagi Nabi Muhammad teh nyandak beberapa
nyandak ayat-ayat anu jelas min Rabbina di pangeran abdi sadaya fa amantu bihi kuring iman ka Nabi Muhammad wa sadaq tujuan kuring percaya kepada negara Nabi Muhammad. Qala kanjeng Nabi wa dzalika qaulu ta'ala yusabbitu Allahu alladziina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ieu anu dimaksud talqin majteh ayat dina Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-27. Yusabbitu Allahu alladziina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ieu salah sahina dalil talqin. Upami dina hadis kanjeng Nabi mah lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah jalmi-jalmi anu maut kulafal la ilaha illallah. Dina hadis tadi aya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila farqa min damil mayyit wa qafa alaihi. Ketika Nabi Muhammad selesai memakamkan mayit, maka Nabi Muhammad berdiri di atas kuburan tersebut. Waqala istaghfiru li akhikum, mintalah hampura kabulur anjeun, was'alu lahu atas kita, dan mintalah ketetapan bisa ngajawab pertanyaan di malaikat. Fa innahu al-ana yus'alu, karena sanyana mayit ayeuna teh keur ditanya. Ceritanya seperti itu. Makanya di surat Ibrahim ayat ke-27 eta teh menerangkeun masalah talaqin. Nah, dina tafsirna aya hiji carita lucu dina tafsir mungkin dina tafsir surat Ibrahim ayat ke-27 aya hiji ulama anu namina Sahal bin Amar al-Amali. Beliau ngimpi hiji waliullah anu namina Yazid bin Harun. Ketika sudah meninggal Yazid bin Harun, akhirnya ulama namina Syekh Sahal teh ngimpi Syekh Yazid teh keur ditanyaan dua malaikat. Man rabbuka? Wa ma dinuka? Naon? Agama anjeun. Saha pangaran anjeun? Dijawab Syekh Yazid. Cara bahasana kieu, si bener anjeun teh naros ka kuring ya. Barinya kelan jambon, nu ditanya teh. Terus dina tafsir gitu, barinya kelan jambon. Ya, anjeun teh teu salah naros ka kuring. Kuring teh geus 80 tahun ngajarkeun ka manusia kitu teh. Ayeuna tuh mikir baik sadar kuring teh. Ya tafsir kuring gitu keterangan. Ya. Berarti kuring jambon. Aduh, gede janggutan. Nah, eta masalah dalil talqin. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya dengan adanya talqin nggunakeun dalil surat Fatir ayat ke-22 gitu. Wa ma anta bimusmiin man fil kubur. Anjeun teh moal bisa ngadengekeun atau membuat orang tersebut mendengar ucapanmu orang yang ada di kubur. Itu eta dalilna orang-orang anu talqin. Padahal ketika dilihat dina tafsirna maksudna man fil kubur teh orang-orang musyrik majaz. Jadi Nabi Muhammad anjeun teh percuma cara bahasana jalma orang-orang musyrik upami didakwahan ku anjeun moal ngadangu. Gitu. Jadi lain cenah man fil kubur jalma utus mautnya lain, tapi orang-orang musyrik anu teu nampi cariosan di kanjeng Nabi. Akhirnya cek Allah teh moal bisa hese. Jadi sanes-sanes jalma anu geus maut di alam kubur itu mah majaz unggul itu. Karena orang tahu dari biasa seperti itu. Keterangannya dina hujah harus sunnah wal jamaah. Nah, kita terus ketika sudah bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, wa yunadi munadi minas sama aya anu nyauran di langit. Qad saduqa abi anjeun geus bener. Fal bisu minal jannah. Akhirna suruh diangkut, suruh ditempatkan di sawarga. Wa yufrashu minha
digelarkeun sawarga wa yura mangsiluhu wa yusamu lahu mata basorihi ditingalikeun tempatna ditingalikeun sawargana eta keterangan dina masalah ruh kembali melihat dan hidup kembali eta dina keterangan eta komo oke dina kitab Dhaiful Ahbar mah aya keterangan ulama jelas terkait ruh ketika sudah meninggal kamana wae engke kan aya keterangan anu disarioskeun ku Ibnu Abbas bahwasanya ruh ketika sudah meninggal maka ruh tersebut itu akan datang menemui keluargana gitu atau minta didoakeun dina pas malam Jumat kahiji bulan Rajab bulan pas malam nisfu Sa'ban malam Jumatna dinten Jumatna eta aya mungkin dina masalah haulna aya di didinya bahwa ruh teh bakal datang ka bumi keluargana ningalikeun kumaha cara ngabagi harta warisana kumaha digunakeun harta etana jeung tangan geus dibayaran teu acan ya karena itu maka benar ulama yang membahas ada berangkat tehnya bilian nu kaluhutang mangga kakulawargina orangnya seperti itu batu mata aya maka teh butuh sebenarnya jadi benar hal-hal seperti itu aya dina hadisna sahih hadisna ieu terkait ruh anu bisa ngadangu bisa ningali jalma anu masih hirup ieu kitabna hadis-hadisna hadis sahih karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ahli hadis. Nah kadang-kadang orang-orang di luar NU minhumah mengatakan bahwasanya NU sok ngagudakeun hadisna doi wae padahal pendirinya ahli hadis. Di Makkatul Mukarramah pan kitu. Ayo mudah-mudahan ada manfaatna. Kantun saluran deui kana lain dia salam deui begitu kan biasa demikian nah itu kalam dan taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.